Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Tadi mini vlog aya nama orang teh bagian beberes di warung deui jeung di dapur cenanya guysnya. Sabari ngadisplay barang ieu teh da sidik balatak di handap teh lanceuk urang mah teu radaek ngadisplay. Eta geuning ieu teh urang teh di display we keur makararosong geuning dina talaseu teh nya guys. Geus mah balatak cing teh kararosong satu pararan teh teh matak urang teh geus we langsung diberesan bari di display barang-barang teh. Nyawa sorangan geuning lamun misalna kararongpong mah asa teu pararuguh teh ya geuning da dagangan teh heueuh. Matak hoream ieu teh mun misalna ieu balelol ngomong asa teu pararuguh teh ya geuning asa teu nyambung teu ieu teu ngeunah kadengenan. Pas ngetek video teh mah ieu teh urang teh loba anu teu katekna eta di belah dia oge cing teh poho-poho wae ieu dieun mencet tungtungna bahan teh saya aya we cing teh euy lebar we lebar ayeutun kumaha ceuk urang teh da diulang deui mama nya cing teh da keur mah capek cing teh awak teh keur mah cangkeng rengkot tuh geuning ade ditungtut mah ieu di pinuhan cing teh asa garanaheun asa mararantes kitu da dagangan teh matak balelo teh ieu ngomong heukeun bayalah nu penting mah katingali we urang teh keur naon ieu teh daripada ngomong teu pararuguh ai videona eueuh mama nya we urang teh beuki dieu teh asa aturan teh beuki ketat we jigana teh kadang mah dina aplikasi si hideung disetujui dina aplikasi si biru putih teu disetujui geuning hak ciptana teh. Ari marene kadarenge teh mun misalna urang ngomong balelol kieu asa teu pararuguh da ceuk urang mah asa teu kadenge ai deuk diulang deui hororea. Penting mah aya soraan we dina ieuna dina videona teu mongkleng teu. Lanjut ieu teh kana videona urang teh ieu teh loba beresaneun sabenerna mah di luar di jero warung geus loba we sing teh matak pirengkodeun teh ya peuting teh kudu ditempelan ku koyo cangkeng teh. Ari di awal-awal ngonten mah urang teh sok loba horeamna minah-minahkeun kamera tapi kadi-kadi mah geus biasa mah geuning asa biasa we. Jadi nu pikiranna asalna teu sanggup aya nama sanggup alhamdulillah ceuk urang teh da geus biasa mah teu lama era ku batur urang minah-minahkeun kamera da ceuk urang teh beberesna bari ngonten ayeuna mah henteu we biasa ceuk urang teh da geus asa lumrah we jigana teh urang videoan kieu teh papan kudu konsisten teh ya geuning lamun teu konsisten teh geus we merod-merod deui jangkauan teh naon ge aya usaha heula masalah sia mah kumaha nu di luhur we ceuk urang ge wani teu wani we ieu teh sabari nungguan gawean ceuk urang teh lumayan we kan ieu heula jeung sugan we urang teh kahareupna teh bisa bisa naik geuningan jangkauan teh jeung menang dolaran teh ya. Sanu apa geuning kahareupna jelema mah da moal aya di handap wae urang teh meureun najan rodana teu make oli ge urang mah kieu we ceuk urang teh nungtut batur mah butuh support butuh nanaon make oli lah intina mah urang makan nanaon oge ku sorangan ceuk bae ceuk urang teh make cai we urang misalkeun we ieu mah ceuk paribasa ceuk urang teh bae jelema mah teu jauh ti nu usaha we jeung usaha geuning ai masih kana hirup mah kumaha ku zaman ayeuna mah geus sagala hararese cing teh aturan ketat geus lieur matak di pikiran mah matak gelo dunia teh asa kieu-kieu teuing ceuk urang teh nu melarat makin melarat nu kaya makin kaya asa lieur anjeun nu korupsi teh tah benci urang makan nu korupsi teh mending ngahakanan duit rakyat naonan ceuk urang teh teu sieun ke di akhirat ditatagih kabayang di akhirat eta nu korupsi rek naik surga teh dibetot deui nah cenah dibetot sia ngadahar duit aing cenah teh nya pasti da moal jauh sok nu korupsi mah pasti teh bakal kitu teu bisa ditagih di dunia da sidikan loba aturan hengke we di akhirat waing dibetot emang aya amal jelema mah teu apangan peda moal jauh aya nu korupsi mah karari tu kabeh geuning Gusti ge ningali cing teh mana nu salah mana nu bener matak engke we tungguan we di akhirat mun misalna eta si korupsi asup surga teh urang merek dibetot pokona saha atuh ngadaharan duit-duit urang duit-duit rakyat disidikan rakyat mah sakieu ayana di manaeun memere kalah ngahakan ieu mah cing teh dasar tah si korupsi da rakyat jiga urang mah rakyat leutik moal didenge sakumaha urang ngomong ieu oge babeledagan oge kalna teh cenah da urang mah boga duit naon ngadenge rakyat kieu patut pasti teh kitu kan rakyat jiga urang bisa ngomong cing teh matak-matak babeledagan we ngomong teh geus matak ditindas we rakyat jiga urang mah da rakyat leutik teh dan nanaon ge aya na make duit sogok-sogok geus